Masih di temang-temang parayangan orang ngajegeun deui nya. Jaimar Maria Wilujeng Wangi. Aya Dewi Mandala Wangi. Yatmai Budaya Wilujeng Wangi. Aya Dewi Mandala Wanginya album Teh Haji Yayan Jatika. Dewi Mandala Wangi gelisna wanti-wanti pami anjeun kaluar ti bumi pang-pangna kaum lalaki loba pisan nu kataji Muhammad apa Wilujeng Wangi. Siap, pasti semangat. Oke, hatur nuhun ya Kang Rajongna. Dewi Mandala Wangi putri bungsu Al-Mukarram Mama Kiai nami asli Nur Dewi Siti Andini warga desa Mandala Wangi Kecamatan Batu Resmi kacandak ku ngaranna tempat Nelah Dewi Mandala Wangi kembang desa pangmencrangna nu mangkak sarua pamuji karamahan jeung bageurna atos sejanten sabiwir hiji terahin darah kiai seueur diti serap jalmi. Aya Dewi Mandala Wanginya siap Yatmai Budaya hatur nuhun pangrajongna pasti semangat marah insyaallah. Biasa we emang abdi teh elingi teh Parongpong ieu teh ayeuna teh paling mana gitu Yatmai Budaya elingi. Dewi Mandala Wangi putri bungsu Al-Mukarram Mama Kiai nami asli Nur Dewi Siti Andini warga desa Mandala Wangi Kecamatan Batu Resmi kacandak ku ngaranna tempat. Oh mohon abdi di Cihideung teh geuningan mohon dia masih ada kembang tempatna di Ciwidey. Oh alhamdulillah tuh orang Ciwidey geuningan terus ngarojong ka cimkuring tadi. Karambahan jeung bageurna tos janten sabiwir hiji terahin darah kiai seueur dipi serap jalmi. Dewi Mandala Wangi
gelisna gawanti-wanti pami anjeunna kaluar ti bumi pang-pangna kaum lalaki loba pisan nu kataji ayat Dewi Mandalawangi album tiah ciaya tinggalnya mangga atuh Yat Mai Budaya bila aya pamunut lagu dina temang-temang parahyangan mangga sok diantos ku abdi sanestheuna mangga ayat di sanestheuna ti album almarhum Dedi Krisna nya Agus Wilujeng Wengi mohon siap orang coba kawihkeun ku abdi ti dieu nya orang cobian mangga nyakeun Yat Mai Budaya aya sanestheuna ti almarhum Dedi Krisna mohon sareng almarhum teh dulurnya alhamdulillah atunya cik coba orang kawihkeun ku abdi sugantiasa kedah aya Cisoca anu nyangkrung di salira wayahna cingkiat cing sabar panginten ieu suratan urang kedah paturan ieu atuh urang silih doakeun sangkan lengkah tega lider ayeuna urang lempang benten jalan saleresna teu dipikahayang nganapan rasa kahirupan pahit amis kesada pisan urang kedah disorang sanes teu aritos kedah kumaha geuningan kieu nyatana nyatu marima sanes teu aritos kedah kumaha daya tangan pangawasan ngahindar tina takdirna aya sanestheuna nyangakeun kangge Yat Mai Budaya atur nuhun ya diajar ngawikeun ti almarhum teh suantena ada sesah soal almarhum tos tekedah aya Cisoca anu nyangkrung di salira wayahna cingkiat cing sabar panginten ieu suratan urang kedah paturan ieu atuh urang silih doakeun sangkan lengkah tega lider ayeuna urang lempang benten jalan saleresna teu dipikahayang nganapan rasa kahirupan pahit amis keseda pisan urang kedah disorang
kedah disorang sanes kenyaaan aritos kedah kumaha geningan kieu nyatana nyatu marima sanes kenyaaan aritos kedah kumaha daya tangan pangawasa ngahindar dina takdirna Dadang Sunaria boleh jengungi aritos kedah kumaha geningan kieu nyatana nyatu marima sanes kenyaaan aritos kedah kumaha daya tangan pangawasa ngahindar dina takdirna aya sanes teu nyaahnya atos kasangakeun Danis Wilujeng Wengi. Masih di temang-temang parayangan beda pamur-pamur taguna tilu sanesna mangga diantos ku abdi.